Waktu kemarin ya, aku masih sakit hati sama beliau. Sakit hati naon itu sih, sing bener tuh yang ngomong teh. Kau tengok bewok, kemarin ya, aku minta bibit nangka, kau kasih pendul petei. Iya sip, terpercaya kumaha eta teh bibit nangka ka Jerman eta teh kumaha. Bibit nangka Jerman. Kamari mah aing cek si Mandri ogenan eta mah pendul petei. Aing mun eueuh si Mandri meureun aing nepi ka 3 tahun ge moal buahan-buahan eta nangka. Yeuh hansip, pan ku aing kemarin dibikeun teh ieu eta. Ah, sia manipu pasti bewok. Kira aku si Mandri rek bohong. Aslina hansip aing pira ku aing bohong ka maneh atuh. Jadi ieu saha nu salah atuh bewok, manya si Mandri anjing si Mandri sakitu tara bohong ogenan. Ke kamari heueuh emang nu kieu euy ti maneh teh, tapi pas dipelak cek si Mandri pendul peteuy nah anu bener atuh aing kalah lieur. Satu